edek di PKI-keun mah itu ieu gitunya. Eta framing nu kitu teh geus ecageun ulah dituluykeun nya. Ayeuna anu berhadapan da lain salira mah anger we si dendang di mah nya. Bari dina Alketip atuh loba opieun hahaha. Da anu di lembur anu nariweuhna mah geuningan. Da bangsa Yaman mah eueuh atuh geuningan. Anu turun sugan ngontrog da ka PWI teh. Geuningan orang FPI we bangsa kuring. Ulahnya karunya geus reureuh. Cing saladar nya. Geus urang mana urang ngokolakeun naon bangsa urang we nya. Anu adem, tentem, ayem, ngalah malah mandar sugan kaharep mah leuwih sejahtera. Keur bakal anak incu urang boga nagara anu kuat, anu dihormat. Tah kitu nya kade nya. Heug geus ecageun eta kalimah-kalimah anu kitu nya. Heeh. Anu pangminangna kana TikTok. Bari muter-muter sorban. Wah. Geus ah nya geureuh lah gitu. Da urang Sunda ge lain tua dieu eta teh nya ngan sieun kacau negara gitu. Masih keneh ngahargaan ka aparat gitu nya. Masih keneh ngahargaan ka pamimpin. Masih keneh ngajenan ka bangsa anu sejen gitu dah nya. Nah, kade tanya ulah bangsa Nusantara teh bangsa besar berperadaban tinggi anu ngajunjung tinggi kemanusiaan gitu tah nya.